batur mah aya teh keur ngabuburit arulin jeung awewena numpak motor. Ai ngabuburit teh kieu we. Aja dipameulikeun motor aing hayang nyejet barekeun model kieu lah. Aing mah pa aing mah. Sakapung sok hayang guakan aing tengah iman. Kalau kan kita lagi pelakan, tanggung siap. Naon sa? Naon yo? Aing geus ngilikan kebon ke kai di handap we kitu tuh. Baralasan. Masuk kana kai kitu nah? Heueuh meuliean kai aing. Sok kana kai. Heeh, ieu loba-loba kan ieu. Nyaho bapak aing lah. Utang nguseup cenah jeung buka puasa, melakna ge tara. Lain geulede euy, tapi geulede kana nu bapak maneh kai teh. Di loba anu urang di tempat anjing wargang euy bala teuing. Manu bapak aing loba kitu? Loba itu nu di handap. Oh gitu. Heeh. Sabaraha tanggal, Jok? Aya meur 15 mah. Mun gede kieu tah. Wah, geulede pokona keur momojehna malah ka dialah kitu. Eta mun diduitkeun sabaraha? Tah, mun diduitkeun mah babari jadi duit kitu mah. Heuh sabaraha? Eta nu 15 tangkal teh mun dihitung-hitung ku urang. Di duitana 200.000 mah. Geus eta teh idang atau kasambat atau kumaha war? Pokoke 200.000 15 tangkal Jawa Baradag. Ih, pa eta mah hayang urang ame gede batina. Teu sok lamun kira-kira dijual mah waras di etakeun aya masalah harga mah. Heuh sabaraha? Sok naik 50 tah 250. Pan ieu biayana urang ge nguruhan anu digawe, nah ngunjal, nuar. Can buru eta kana mobilkeun. Geus aya rek mah 2,5 juta kok bae lah. Aing menang-menang keur meuli motor Beat atuh bae bodong ge lah. 2,5 juta. Tuh nu aing pangajualkeun 2,5 juta mah. Mana mah teh isi nyawa harga kaya tuh. Kok kira ku 250.000 sia teh, Jo? Ih. Eta geus pangtarikna, geus kieu ayeuna mah ieu. Bener mah reknya, ku urang dibaba di tunggul tangkalna sekalian nuar anu urang. Yeuh, urang loba omong urang mah. Sabaraha ieu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 we kurang nih. 1, 2, 4, 5, 6, 7 nya. Heeh. Tah, geus 300 tah. Tuh kira-kira 300 najis aing mah. Nah yang sabaraha Isal? Ini malah tangkal sih teh eta menang sabaraha truk? Menang 2 treukeun mah. Tuh, 2 truk pira ku 300.000. Yeuh, geus emang ieu terakhir tah. Urang jeung biaya operasi ieu, operasional isuk. Lah najis kabeh we tah kitu. Sekajan kabeh mah. Kabeh mah jeung kebon, asa mun kabeh mah? Banget sia hurung tah. Kabeh jeung kebon. Geus ku aing mah jeung tangkal kaduna dibabad aing kitu mah. Montong tangkal kaduna mah. Kaina wae, kaina cenah nu 15 tangkal. Benar. Heeh, aing hayang meuli motor tadi mah. Pan mah geus meuli motor lain. Oh, geus mangeulikeun aing. Nah, ieu wae sia maka kolot minta motor deui segala. Deuleut tah motorna. Mana ini pengeulikeun motor ieu? Heeh. Lajeng naon motor kitu? Sayang hurang ieu mah durukeun. Ya, pake mirunkeun ku aing geura. dititah main sirkus meureun maneh. Meureun heueuh lah. Geus ku aing dalanya. Heeh. Nuhun Sal. Heug. Lumayan aing. Aya keur ngabuburit tah. Ulin aing mah. Motor model kieu najis aing make lagi. Jo, Woi, di mana? aing geus di kebon kitu tuh, geus ngaduitan kai nu sisa nu wadoyok. Aisyah ke mana? Dan museum di pipir, ameh menang laut cai jeung tajil pilih lapisan menang gitu. Menang Faisal? Hah? Menang. Atulah. Yo, meuli we. Naon ieu? Meuli. Cenah teh buka duit menang teh. Aing kulin, Pak. Aku masih kayak tadi ngomong teh buka duit cenah. Tapi aing kita museum jeung dengan sangu. Menang milik juga Wak. Meureun ciga nama ecot euy. Di mananya, Cok? Kayu wadoyok. Nah, ka aing teh dibikeun ditawar ge, nah kasih dibikeun. Heueuh tuh. Ka aing mah nawar kasih Faisal, tuluy duitan ku aing. Aya menang 2 treukeun lumayan euy aing. Aduh. Geus we atuh ku aing beuli deui. Aing ngek mineuhan truk itu tuh. Kumaha terus awak aya aing oge butuh. Ih, sama ku aing dibeli deui 3 juta. 3 juta aing meuli lagi 4 juta oding sia mah. Aing sama bisnis mah gitu. Sia mah kosain tukang jual beuli pa itu teh malah sangkal geulede. 4 juta aing ngaduitanna ge. Ah, apa sih agak murah eta meulina? Daek 8 juta kok. Cungur aja di 8 juta. Wah, iya sama mau apa yang mau jual? Di alay su. Teu geus ieu anjing. Sia kagok aing ek iyang ya 7 juta ya ku aing ditransfer. Pokoknya. Geus lah aing mah kabalan. Sok.
Oh. Nah, Cungur. oh. Nah, deal lah, salaman heula. Deal. Teteh 15 tangkal kali ulah leuwih sia, lamun leuwih ku aing dededan lagi 10 juta. Bener siap. Ngerti atuh aing. Jadi aing isup teh tuh moal ngalakai ge mah. Cuma aing bagan nguseup atuh lah aing moal ngalakai mah. Ku sia lah nya. Nuhun nya. Aing nu siap molor ge. Bang, Naon nih? aing kai teh nu mana wae aing bisa salah nuar. Aing naon? Kai eta nu dilebah. Heuh, kumaha sia tara puguh judulna? Cina aku mapan isu teh dituaran kabeh nah kumaha. Na pedah naon? Kai aing ditutuan? Cipan bieu tas dibeli ka si Ajo. Nah sia meuli kasih ajo ari kai nu saha nu aing mah? Ih pan si Ajo menang meuli cenah ti si Faisal. Iraha si Faisal juga kai. Nyaho tadi meureunan. Si teh. Anu bener sia teh. Buat bener pan ku aing geus diduitan deui 7 juta. Ka si Ajo. Faisal. Masih ngajual kai babal. Hadiah sia na yo. Hadiah gua cok. Babal teh sia teh. Jalan ada gua na spesialna. Aing mau ngajual kai. Cih, kerep teuing aing mau ngajual kai. Dia mah ai barang beuli ulah para ragu kayak kumaha. Pak. Nah, kai dijual Faisal. Jual naon, Pak? Heuh, kai si Oding cenah meuli kai ti si Ajo 7 juta. Cih. Orang mah tengah jual ka si Oding. Heuh, jangan jual teu. Makasih Ajo, Pak. Nah, kumaha Faisal pan sia teh aing teh kai teh teh. Ek sina galeden aku mah dijual. Bukan segala gini cenah. Bukan kalau uruk. Kita lah. Mana duit tuh 7 juta teh? Nah, 7 juta naon 700.000. Anjing. Si Ajo meni gede pisan ngabatikeun si Cungur. Nu bener sih Oding melina sabaraha Bal? Aing kasih Ajo namangan bener mayar 7 juta. Si Ajo melina ke 700.000, Pak. Nah, mana dijual? Ngomong ka urang mah meulina teh 4 juta. Napan kai Bang Adang Faisal meureun payu 7 juta. Nah, sia mah dijualan di sakala teh tuh. Jual atuh jeung kebon aku sia. Oh, erek teh ge kurang ge. Aku mah kan ulah wae yang motor, Pak. Usaha sia lain ngajual kai Babal teh sia teh geus ngajual kebon jual. Rusak we barang kolot maneh mah. Lupa nu kolot mah, nu budak. Nu budak mah nu budak. Geus sia hurung gitu. Oh, mana duitna tuh aing sok aya dijual mah? Tadi geus jeung beli dengan sangu cek 100. Tiraku mere 100.000. Nu panjang budak, Pak. Nu kolot mah nu budak. Mana yang mah aya jualan teh minimal BP heula ka kolot atuh. Oh, pan BP mah tara dibikeun. Oh, pan eta kitu sia teh. Ku batuna payu 7 juta. Kumaha ada atuh pan geus 700. Kumaha ada ya tuh pan geus? Paling 5 tangkalan oding 700 mah. Nah 5 tangkal geuning. Nah, bilang ku 700 aya 15 tangkal bal ada Babal. Kapan aing bayarna 7 juta? Bayarna ka saha sia? Si Ajo. Heuh, susul sia teh silakan dia sok. Bukan gede. Anjing. Pas Bandung monyet si Ajo. Beli 700 dijual aing 7 juta. Cungur. Kamu dibejakeun dia langsung ngadaekeun diajak ka dia teh. Ya. Ini ka mana sih? Pacaing ge mancing aing. Iya bisnis lah ya. Si hujan manten aing ge nguseup bisnis Ini mending naon. kene bisnis ya mah. Geus di dieu kalau bisnis naon? Ya. Bisnis naon deui kai kumaha Panet Itu teh aya nu nawar deui. anu ti wadoyok. Heuh sok sia jual, sia ame menang bati. Ku aing dijual rugi tak sia aing meulina mahal eta si Faisal. Si anjing nyebutkeun ngajual rugi cenah. Bobok wae kitu huluna ku aing di dieu. Aya nu nawar kai teh 20 juta, ngan aing teu apal kaina nu mana wae. Eta 20 juta. Heeh. Anjing sia bati gede oding. Ih, pan mantap kitu ge aing nyusulan siada aing teu apal kaina bisi salah. Sia boga bati gede maka aing ngalah mayar heula ku aing dituduhan kaina. Heeh, geus gampang Sia ya. mah sabaraha eta ka aing? Atuh 10%. 20. Ngan 2 juta moal lah. Mau 5 juta mah ya ku aing dituduhan aing mending nguseup aing daripada 2 juta mah. Siap beulian. Heuh, geus siap lah. 5 juta. Heeh, ya. Geus. Aing bebelaan teh teu nguseup ayeuna bae lah ya. Heeh, ya. Nah, pan naik ka kebonan ngalin ke jalan ieu mah. Heuh, pan ka dieu jalan. Lain ke mah jauh. Nah jauh kumaha henteu. Lain ke jalan deui sia mah. Deket ka dieu jalan tinggal mudun. Aduh anjing. Nah, ieu masih oding mah mau ka imah wadoyok euy. Aing dibawa ka imah wadoyok mau waras euy mah. Duh, aing boga pirasat teu bener.
Ih, cungur hiap cai teh kakak ngejedog bae. Kalian gereja anjing. Ka dieu. Yeuh, Bang. Nah, ajo, dia ya ngariung ngalang ngariung. Ka dieu cungur. Sok diung ke lagi dia ya, sampai bener sih ya. Kumaha ieu teh masalah anak kai aing pangna dibeli kasih Faisal maneh. Pantai si Faisal yang motor, cenah orang teh dibeli wah, geus dibeli Aing mahal. geus dibelina sabaraha? Beli 4 juta. 4 juta nawarna ge 250. Sing bener sih teh ulah bohong 4 juta sabaraha cenah 700. Nawarna ge 250 di eta jadi 700 jadi nama. Kata dia mah maneh nawarkeun 4 juta, kurang ditawar 700. Paneta mah ngaranna ge bisnis wa. Kainana ge wa sagede-gede kieu leutik 15 kita teh. Yang kain sagede kieu kain nawarkeun 7 juta tuh cungur. Ek nipu kain. Paneta mah bisa. Nawarkeun kumaha ku sia geus dibeli can ieu kaina. Guys di duitan tak 7 juta. Sok tambahan deui kainna. Museup, kalawan ya, museup heula ya. Tambahan deui kain ke caing teh. Museup heula wa. Museup kumaha? Pira ku kain 700.000 aja sia ngajual 7 juta. Duit lagi wa, geus beak. Dia ditransferkeun ku si eta nata, lain duit cash. Hayang nyaho aing pokona tambahan deui babal dari macan resmi ngajualna ke si Faisal, kain ge nu aing. Ditransferkeun ku si Ina ge. Sok transferkeun ka aing sok bae sabaraha we. Sesa 2 juta tuh. Sok aing transferkeun deui ari daripada ku aing jamu sia kudu malikeun 7 juta. Atuh. Nomor aing jasa tah. Kayak ulah ka ditu ATM kitu. Aing kumaha nasibna ieu? Kemahalan teuing. Nya geus atuh sia mah geus jual beli mah eta mah geus mutlak sia. Sok tempkeun doa teh lah. Kemahalan teuing. Ya, babal ai barang meuli sia teh deuleuh kainna tuh da lain padu tu ATM poe sia teh jadi bandar naon sia. Ge fantasi ieu. Heeh sok, tah geus tah. Tah ya. Aya aing kumaha? Heuh tuar kainna geus beli ku sia mah. Ih, kain leutik ieu. Yo, air rek babelian mentong-mentong kena-kena loba duit deuleuh heula ka kebon kainna. Lah, Urang ngabuburit sama Pak. Iya. kira-kira leutikana mah tunggu kasih gede heula aya 7 tahun 8 Tuh mana leutikana kumaha aing ngelak deui. Anu boga kebon di kamu Aing tangkalna mana? kan ke kuaing tuduhan di ditu. Di mana? Di tuar ayeuna. Erek? Tuh ya foto. Wah, nu nih, Wak. Heeh. Ah, ini tangkalan tadi dia tah. 1 2 3 4 5 genep 7 tuh 15. Pokoknya masa petakan dia terus tuh kabeh. Anjing. Nah, anjing sia mah. Ieu. Tuh, kata 15 tuh kali itu. 7 juta nu kieu. 7 juta. Anu ieu. Eta mah nu batur ulah. Anjing. Sing sabar nih sia mah. Aing ngaran-ngaran bisnisna kitu aya untungna aya rugina. Sing sabar kitu. Aing geus useup heula. Sagara teh kieu. Teteh aing geus useup heula ruseuy hujan manten. Anjing. Duit 7 juta kayu sagara deh. Deng. Ah! Aing teh hadiah motor. Terus mana-mana yang utrat atsoto ya sia mah. Cenah ngajak konten. Kayak ngajak konten. Cicing aing keur ngadahan motor ya. Kina pae? Atuh dikubur akina. Hah? Lain aki jalma, head aki motor sia teh. Ngorek poengan celeng-celengan we. Aju motor aing mana ya? Citu inget apal. Sing bener babal tadi ulah diorek duatnya burit pencana konten. Tah, lu kunci motor, tah. Dah, sadaki aki pohoan. Bye, wow.